Iya, tinggal semenang meuli motor. Baik. Nah, Anu motor aing ieu mah. mana? Iya. Orang menang meuli. Yang berarti saha? Udin. Ini mah. Udin. Kata si Hidung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kemana Mang Bokir? Ya ke Ulin. Ulin kemana? Ka ditu. Naon sih teh? Mana sarua jeung nu mawana ieu teh? Mana kumaha teh? Heuh motor hade kieu. Naon sih? Oh iya. Iya bang gitu kan atuh. Naonna? Kita bang itu kan. Alah. Nama di Tuh. Motor HD klasik ieu asli. hade kumaha ieu motor hujan kieu? Asli original ieu mah. Hah? Asli. Original gitu? Yang enggak asli keneh tuh. Kabita ieu padahal mah ieu. Beli Halus klasik ya. ada ya motor lagi atuh ieu mah. Ha, ieu mun haus pakoran ieu. Asli keneh. Hah? Asli. Asli kumaha ah? Asli. Motor hujan kieu. Ada asli ieu mah. Ai beng minyak lah, udah minyak di mana udah minyak? Tadi jelok ieu atuh bro. Di dieu. Tuh. Enggak sih mah ada ieu mah. Nah, udah motor itu. Ada ieu mah teh. Hayang itu juga nih benang diolong itu. Klasik motor antik ieu. Motor ge harayangeun motor ieu mah. Iya, urang teh hayang dibere oge. Ieu. Bodoh. Asli. Ada ieu motor asli ieu. Asli keneh. Masih kena ori. Iya. Nyaan. Ieu naon teh dicet ieu kieu. Asli ieu mah. Ieu siga sepeda. Asli, pokona mah ieu mah asli. Sarua ieu setengah jeung eta. Jeung ngawur belum. Asli ieu mah. Geus piceun lah motor kieu mah. Cing kumaha sih teh? Piceun loba kene nu alus. Wah, heueuh goreng itu motornya. Hah, teu goreng atuh ieu cet teh kieu atuh Ya, kudu cet. mana mah mau goreng batur hayang sih mah. Motor eyot goreng. Motor yang gua. Kalau batu aja tuh main udah hayang pasti hayang sih mah goblok. Heuh, hayang Kalau mau tadi boleh sok tuker atuh lah. tuker jeung naon? Naon atuh baju celana naon. Antok atuh baju jeung calana mah weuh deui. Tah kudu dukuy lah bayar. Duduk we hayang erek. Ada sok bayar. Lu bener ieu. Jadi Jadi lah. oh, pake. Sok yang lu kasih bentuk. Heeh. Dia tuh. Dia lah, dia seselak. Bah, anti, ya barang ya. Dasar si Bokir menjelma belagu. Motor santik antik berang diolok kudu dukuy. Wah, iya mah. Direnov deui, ayu 20 juta mah. Antik lah pokoknya. Si mulai ka mana ya bogokeun karena motor ieu klasik ya. Motor antik. Moal nawar deui 20 juta mah ieu. Si mulai mah kena ieu. Dasar balagong si Bokir mah. Motor santik antik dijual. Tukeran kudu dukuy. Weh, Bah, ayo. naon? Kesini. Iya, bukan motor halus, Bah. Motor HD yang terantik dah, motor antik. Alah, menang di mana, Bah? Menang meuli atuh. Motor antik, Iya, motor klasik atuh. motor klasik. Hayang apal hargana? Di sabaraha? 18.500.000. Bae minta 500 lah. Di sabaraha? 20 juta. Asli teh. Asli, pek. Ah, ieu mah euy Oh, halus atuh. atuh. Motor antik, sok. Wanita, Maning lah. bener dia 20 juta. Jadi dia Iya, mana duitnya? dari transfer atuh. Oh, transfer? Oh, transfer. Siap. Aya nomor apa aja? Sok eta heula. Nomorna. Ah, nomor kirim ke nya. Sok nomorna kirim. Ah, ule. Dah, ha. Geus. Terus. Ah, sip. Sok transfer. Dia. Iya. Iya, tinggal semenang meuli motor. Baik. Nah, Anu motor aing ieu mah. mana? Iya. Orang menang meuli. Yang berarti saha? Udin. Ini mah. Udin. Kata si Hidung.
Ada ya motor antik gimana? Nya Dia lamun dijual pai 40 juta ya. goblok kasih kuring ka aing. Ah, Itu kurang jeung ieu. Hah, rugi atuh. Goblok. Aing kuring kasih kuring wae. Bodoh. Soak aing. Masih kamera eta ah. Ah, katipu. Ieu. Antik-antik dah, kurang nyuduk kuy bau goblok. Nyuduk kuy bau. Dulu kuy bau kan. Ye. Itu heeh atuh jangan. Rugi na teh. Katipu gitu mah tuh. Kan dikeun nyuduk kuy eta. Nuhun atuh. Oh, aing mah rugi.